doraka kakolot gitu. Pak Haji ini mah cece. Geus ngawangun loro-loro ningtunga antara Abimanyu sareng Wahyu Cakraningrat. Hartosna parantos ngabaju miraga sukma eyang. Bisi teu apal eta Wahyu Cakraningrat teh anu tuang rak. Wih, geuning aya Abimanyu. Haji Sidi anu mati siang bengi gumelar di pawenangan kedahnya jadi pantrangan bulanyian kawanan dunungan sebab teu widi pangeran duguti nu maha agung mugi maparin lebihkan laku nuling luasiranakeun kalbunu damang cep kipa Gusti nu maha abdi ngembi Dia wangunan rene kakak dia lengiran Kurawa samya prapta geningan aya kasepuhan ieu teh duh wilujeng tepang atuh sepuh wilujeng sepang ada kolot maneh
nyepuh sepuh kaing bejana sia apa di zaman Ramayana kan tenan oh kalau sia aing mah teu apa teuing na eueuh anu di eueuh nu hadekeun ku manehna mah heeh eueuh dawala dek kacang ngomong hareupeun manehna mah bari nage atuh jempe da ceuk agama oge jempe ge ibadah tibatan cekcok pi pasehaeun kasep ulah nu keur naon dia wayah dalem teh pamilon ti Madukara ti Amarta pamilon leres ngeunaan milarian Wahyu Cakraningrat kumaha aya hasilna nguningakeun dikersakeun kaula teh parantos padu duaan sareng eta Wahyu Cakraningrat kalayan parantos ngawangun loro-loro ning tunggal parantos ngawangun oro-oro ning baran loro lain horo doraka kakolot gitu Pak Haji ini mah cece geus ngawangun loro-loro ning tunggal antara Abimanyu sareng Wahyu Cakraningrat hartosna parantos ngabaju miraga sukma eyang bisi teu apal eta Wahyu Cakraningrat teh anu tuang raka nyaeta Mandrakomara wayahna eta Wahyu anu geus ngancik di hidep teh cabut teuy bikeun kanu jadi lanceuk ari sababna pangeulana nu kaancikan Wahyu lintang ti Mandrakomara wayahna hidep kudu ngelehan maneh sabab itu Mandrakomara ayeuna keur ceurik ngabanginging lamun teh mah ayeuna eta Wahyu teu dibikeun dina harti eta budak pakalara jeung tungara malahan bakal kagegeloan kituna kasih hidup majalma anu sabar tur tawakal eta Wahyu bikeun ka tuang raka gerak bijiekeun deui tina wujud hidup gerak bikeun ka tuang raka jeung deui bari nage eta Wahyu teh geus ngansik ka Mandrakomara wayahna bikeun deui ijar meneng yuk teu kaharti jeung ingat meneng Gusti petengah tinira jar meneng Gusti petengah tinira lir kalimpudan mega bodara awurlan mega putih wala salin sumabda yang naon kedah